Itrati wa biyali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukrifuni bisuin fi dhawi rahimi. Hei para mu'minun di mana bae ayana anjeun makapan sabengket dibengket ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabengketan dulur. Berarti urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur, jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur, jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudaralah, jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara, di Aceh wih masih dulur, anu aya di Baduy we dulur kene dia gak sarua eta maka karake sa Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura eta ge sarua dulur, di Malaysia dulur, di Thailand dulur, di RRC dulur urang kene, di Walanda ge dulur, di Emrik dulur sarua geus puguh nu aya di Arab mah eta mah dulurna ge dulurna pisan, di Baghdad Turki Pakistan India sarua nih sarua dong dibengket ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Terus Islam jeung Islam teh bercokol, tinggal Kristen bengenaeun cakaritanu inilah makanan gue. Mentak karitanu masuk ka anu kasih uang, terimalah oleh anu kasih mama dia, terimalah oleh mama dia, dikasihlah ke pesantren modern, diterimalah emang lagi nungguin. Ke pesantren salafiyah ge nyangakeun nurut, cium tangan, goblok. Makanan kafir. Seperti itulah ieu mah ngomong urang pada urang na bae. Engke ente di ditu ngomong kieu deui. Ke di ditu ngomong kieu deui, kanyahoan lah ku kabehan. Mentek banget organisasi teh kararas bangetna dong horeng hatena mah bopeng. Urang yang nuturkeun jakarasa ku urang. Seperti eta lah. Eta kakarak di organisasi komo di partai mejeuna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah menit milu orang ngadugos ka ditu bohong sia mal-mal ke di hareupeun aing pugusia anu pangeulan ulah sok cilak-cilak ka gigir maksudna kumaha. Masya Allah karim Islam makalbun yang lir tebeja jeung adegan imah ya sudu baduhu babon anu bisa kuat jeung rapih nu hiji guatan nu hiji di urang nyen imah mimitingin pondasi lah diukur pondasi nage urang deuk nyen imah teh di tingkat apa henteu lamun teu di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk tapi lamun deuk di tingkat bae kudu make ceker kotok kieu cenah lah sih masuk ayam-ayaman tingkat bagian neuk sabaraha tingkat ieu teh satingkat dua tingkat tilu tingkat lantaina neuk sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan insinyur arsitektur silakan
Setelah dibangun pondasi naik kuari besi tuluy dipasang tuluy pangrari pangrari curcar cor kemudian langsung kuda-kuda tuluy pasang dan lain sebagainya. Ieu nu hiji nguatan jeung hiji deui beuh mun eueuh tihangan rubuh ta iman tihang nu mantak kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang panglari selub udah sok ngomong sih mah tanya naon tuh ayo ukuran nagatukan lain-lain tergantung lantai-lantai nak kudu sadar urang teh jadi pondasi apakah jadi selub apakah jadi tihang apakah urang teh jadi panglari apakah jadi kuda-kuda atau jadi kaso jadi reng kudu sadar urang hirup apakah orang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng teh naon ngaranna lisbang makan gunana pamantes doang ya teu bake lisbang ge naon teu bantak naon imah teu bake lisbang teu bantak naon tapi eta kan lamun teu disbangan kan teu pantes nah aya hirup anu jadi pamantes doang tah cara si eta pamantes doang gitu guna tapi kan lamun pamantes teu bagus ngannya nama kahujanan keanginan ge keropok kebal-kebal manya nama loba kahujanan bolong di sisi digigir kayak dirorot jadi panghurung gitulah Islam gitulah agama percis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman. Mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi bae Muhammadiyah keun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du DNU baekeun wae tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atuh keun bae hatai huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji keneunaheunkan urang nu dihandap ieu berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haju pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik ya karim dibengket urang ku la ilaha illallah nu mantak kanyahoan ku urang tanpa aya muatan maka mari keur demo pimpinan Habib Rizieq NU milu sanajan pimpinan nama ngaulah Muhammadiyah milu HTI milu Khuruj milu kabeh milu dibuka baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Quran mantak naon teh lamun kitu terus urang kan memandang jaheuh nu tadina Muhammadiyah telok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul oh Muhammadiyah milunya nage jeh kabeh gitu marhaba waduh Masya Allah terbang merawis ayah tuh di situ mantak naon gitu maksudnya ngahiji urang resep tak tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tangeunaheun urang tos kitu tah tama sabodo tama motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep haju katuar tah teh cenah engke katuar teh bakal emang bakal hasil aya insyaallah sebab
lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia percaya deulekeun lamun nyana henteu kategor kiamat cenah pan kiai perang aju kiai gua aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula aduh ya Allah aduh aing jangan naon boga murid atuh ya Allah ya Karim Masya Allah aja kiai kumaha ya tenang bo manya kudu ninggalku itu hiji geus puasan nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana maksudna ngopi bareng ya Allah ya Rabbi makir carita dah satu suara nah hiji urang kan mengamati urang polisi anu tadi sangar ge make kopiah haji make sorbannya sarua bae sabodo tah mendek motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih cenah diinstruksikeun ieu mah beus katembak urusan nyana tapi satu suara polisi ge embungeun paeh darua di ditu bang saya Nabi salam polisi milu sanajan kunyam ke nyom doang kok sungut nini nu teu nyahona naon teh polisi mah diajar gini priwit kita ya Nabi salam lamun niup priwit lah jago tret siapa teh nyaho kan lamun prit hiji naon tret naon siapa teh nyaho aing nyaho pan geureum pernah jadi KM aing di SD aduh siapa teh nyaho pritna ya Allah ya Rabbi. Nah instruksi perang tuturkan turut Allah jeung Rasul kadek ketika Allah nggak instruksikan perang merangan kafir atiullaha wa rasul wasian tapi ternyata horenganan manusia teh sieun kita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi di zaman sahabat ge teh sararieun lantaran pimpinanna para sahabat di zaman tabiin teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanna tabiin barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanana motif geus lain kumaha pimpinan pana tuh sagala rupa kumaha pimpinanna tegas jelas hilu cara kamari panglima Gatot kan jelas urang teh terangkat perasaan urang layak jadi presiden Gatot Masya Allah teh jahona naon urang mah tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana tapi urusan buagahna ieu mah tapi urang teresep jasa kasih eta ieu mah teh urusan politik teh urusan nyana si Tito eta urang teresep eta kajian kumaha ge ye cenah ieu mah politik aya nu ngendalikeun sabodo kumaha sia ngan di mata masyarakat sia jore kitu bae geus ini sakitu teresep walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi orang makan teu nyaho nu nyaho kadeleuna doang nu kadele kurang seperti itu orang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunah-ngeunahna ieu urang can kanyahoan ngeunah apa jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun ya urang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus jalan cai ngalolocor ulah mararangpet pembangunan supaya jelas birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis mah kamari teh jelas kan gitu kan urang hayang jelas kan nah tinggal ditanya ieu bupati urang kuari jelas apa henteu kumaha sia engke kaharepna deuk dipilih deui pan teh aing mah kumaha sia lamun sia mere duit ka aing hayu lamun karasa kurang dah di dia kapicung bae ge kudu aya sajam lantaran jalanna badegdog jadi kapicung masyaallah karim nyanggakeun ka Bapak Bupati Zaki
tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun terserah hayang kapilih dari perakan ke kusia jalan namun engke awas ulah awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara pemilihna memilih bupati sa Indonesia kau yang digerakeun kabeh bos cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong atuh ngeunahna aja punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat dek diturunkeun cenah jabatanna mangga kumantak wani ge aing hese nurunkeun nyana jabatan teu boga naon teu boga aing mah bisa nurunkeun nyana aduh ieu ngaji kemana cenah kiai emang Rajab mah kieu bulan Rajab mah anggap Rajaban lah ya lah instruksi perang semangat baheula tetapi masyarakat teh kapan embung diajak perang teh naon sebab aya kanyaah kalebar kahook anu dimotori ku cinta nomor kahiji jelema teh cinta dunia ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia embung pepegatan jeung dunia aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah dipake dikumbah dielap dipake dikumbah dielap ku resep-resepna aya hujan saeutik ge kajen lempang motor teh dipake ulama keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol ting guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor jadi berarti kajen suku mah blok ge tak guru kok gitu guru baheula ada kampung kan di dia udah nanti cucinya di sono jadi nanti ya eta kan kos lu bener padahal salah atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal kunaon ai dampal ka cucuk ge kajeun berarti kan resepan kene ka sepatu eta bandingkeun ka dampal anu bloon deui mah deui urang lamun boga sapeda haju jalanna blok sapeda dipanggul tanyakeun ka Haji Pendi bloon tanyana teh baheula mah dipanggul sapeda kunaon blok ya kana eta resep jasa ka sapeda Masya Allah pugu sapeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun aya blok setik dipanggul sapeda eta kebaheula keur kula leutik kula ge seserian we ji teu tarolol amat tan aing dibonceng dungdung mah aing kotor bae eta tolol baheula pemikiran kakarak datang kadinya baheula aju cakolot teh ade sarua bae ulah ka dipake aju ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae minyak tanahan bae ulah kotor teuing ih karari itu tah. Nah, cinta jasa ka sepeda, cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjemkeun ka batur pugunyana ge blok setik teu make. Nah, ieu nu kasieun ke lamun motorna leungit teh nu maling kana nyana molotot bete kicep-kicep stress. Eta akibat cinta. Nges tambah cinta materi temannya urusan sepeda, urusan motor, urusan mobil loba jelema anu dipake karesepna kemudian leungit jadi stres ambalaya. Mantak di pesantren Grogol loba jasa nu stres. Aya pesantren di Grogol. Nah, kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, masyaallah. Menang ngarayu-rayu nyana, tidak ada duanya engkau di dunia mbal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar. Pahara jasa tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik.
sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah, akhirnya langsung nyanadaikeun ku terima cintamu. Masya Allah, bahagia jasa pohara. Ya Allah, akan kujaga engkau, jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata, akan kutepak. Tidak boleh terluka dirimu, lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, Arif. Akhirnya lalakina menyintai kawewe dawe naga kitu kene saling menyintai, tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui, padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun pindah cintana kanu sejen, tinggal awewe bae ngap bae. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku, hingga terbuka hati-hatiku, pintu hati. Oh, pohara jasa itu bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Pesantren ke Grogol akibat cinta, kemudian putus cintana ke Grogol. Cinta motor putus motorna Grogol bagianana, cinta mobil putus mobilna Grogol bagianana, cinta wanita putus jeung dipake ka cintana Grogol bagianana. Mesantren nya di Grogol impus tuh nu mantak cek Gusti Allah, hei ati Allah, turut maneh ka Allah wa rasul jeung rasul lain. Sia boga harta turut, awas ya ulah maka perang heulanan zakat. Aing mere kasia usaha maju, aing nyaho harta sia ku ari geus sani sok ati Allah wa rasul. Allah ngainstruksikeun zakat, ayo nurut sia ka Allah wala tawallau, ayo ulah ngabalieur sia. Karung mah dihitungan bae ratusan juta can kabeja sok ka zakat itu ke. Mobil angkot mah loba tapi can kabeja ngazakat. Perusahaan mah tuh di anu nu aing, tuh di anu nu aing, can kabeja ngazakat. Ieu sia pancak Allah ge, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul. Boro-boro titah perang, titah pepegatan jeung dunia bae ge zakat sabaraha persen geus teu bisa. Ieu lah bangkawarahna manusia, bangkawarahna kejaga zakat baik hese. Kuari masing hadan sia teh kapan geus jadi miliuder, geus jadi hartawan jutawan. Nang aing teh cek Gusti Allah tuh urusaneun sia masjid, tuh urusaneun sia fakir miskin, tuh urusaneun sia yatim piatu, tuh urusaneun sia pondok pesantren majelis taklim. Pegatkeun ku sia karesep sia, sok kadinyakeun. Boro-boro kadinya zakat ge henteu. Atiullah wa rasulah. Ulah pake ngadalilan anu beda puasa, beda lebaran, ieu dalilna waduh logor teuing atuh. Dalil mah kudu kos kopeah. Kopeahna nomor 5, kudu make kopeahna nomor 5. Ulah kopeah nomor 5 make nomor 25. Mata kaya kiai ngadalil ka kula atiullah wa rasul, heuy cenah kiai. Can didenge ku aing mah ketrukeun dalil sia nu bener heulana. Kulogor amat sih ngadalil. Jet henteu kula mah didenge bae kiai anu enggak kaki uci cenah tak kiriman tah atiullah ar rasul. Ya henteu tah mah ETK atau kos kitu mah dianggap lah bae mah.
ngaji deh ya tuh sia perang sana wah kan aing tuh sombong mah cuma bubuk sombong kadang ikut selisia sombong deh mantep nu bener nggak dalil nah tuh kalau make dalil eta logor tau gak tuh iya bajang kabeh tak kadi cara tuh tempelkan bahkan itu bisa gitu aya khususon ila ruhi Haji Sufyan di ayat atiullaha wa rasulah coba ulah cinta dunia sia eta kakarake di syariat kuari urang asup ka toriko satungtung sia cinta keneh kana dunia moal lempeng tarekat sia piceun cinta dunia dek manggihan Allah ulah kahalangan ku motor ku mobil ku perusahaan kunaon emang kudu dipiceun eta fana eueuh nanaonan wujud bainal adamain adam eueuh nanaonan singraikeun eueuhkeun di jero hate piceun cinta dunia ulah kudu bogana naon urusanana lain kitu ulah cinta dunia panjang makhluk eueuh-eueuhkeun atiullaha wa rasulah tuturkeun Allah turut Allah tok lagi kakarang didinya lamun urang daek nuturkeun instruksi Allah zakat tah yatim piatu pake di tah masjid tah keur ngomong ngeunaheun dia saya majelis tah padahal mah jelema mah pondok pesantren tah nanaonan sia kuring noreka tah beres kabeh di hati aing mana naon karang Allah ningalikeun ja bener sia beres. Nomor kedua urang terlalu cinta kana roh sehingga ulaheun ku diri urang roh keluar ti awak urang dengan perang resikona roh keluar ku cinta-cintana urang ka awak urang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak urang tidak perang mung ho karo ieu teh perintah Allah kajeun perintah ge teh hayang aing mah atiullaha wa rasulah perang sia ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah anu ngarohan awak sia Allah nu nitah kaluar ge nyabut ge Allah sagakeun sadaya-daya ka Allah tah kakarak perang mantep kos gitu tanpa aya motif nana hiji Allah mana di mana perang ngetahu dia lai kalimatillah kalimatullahi hiyal ulya hiji sabilillah beres atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu perang teh ngeunaheun jasa heuy perang mah siapa ya duka aja nya mere roh ge aing Allah jadi cabut lagi ku Allah atuh ge dibere surga ku Allah mantep geus kan ngeunaheun hampang perasaan eta ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah hei Kangjeng Nabi tuturkeun Allah tuturkeun Rasul Allah puasa Rajab sia sunnah teh ain wajib nama Ramadan ku hok-hokna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wudu boro-boro perang sia ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi ji emang kieu neuleuh atuh neuleuh aing sia aja kunaon eta atuh teh naon titah puasa Ramadan titah puasa Rajab sunah duh hook jasa ka awak besi roh coplok Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah itu iman geura sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah ayo hudang penting tahajud hayu hudang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa hudang duh tadi es kakarak jam 12 iya udang jam hiji karak sajem asana aing isu kering lah hok jasa ya ke awak roh besi coplok
lain kacai nggak benerkeun angga dikepruk-kepruk dipluk-pluk malah mah ditambahan hiji tolol teh coba ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3 hebat tah pikiranna mah jam 3 hebat aja lu bareungeut semprot heula langsung ngees ke jam 3 udang-udang kotok kok di sisi mah kok ji kok mah isuk-isuk ja bener orang isuk-isuk sial aing boro-boro tahajud subuh ge horeng kabablasan beungeut sia takos karar itu atiullaha wa rasulah titah nurut ka Allah urusan sunah-sunah baheulanan ye nah lebar ka awaknya kawak kawak mun dilaksanakeun besi coplok roh embung encan titah perang kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok kurang embung gering setik embung besi salesma embung besi gering teh urang teh kos kitu hook biasa ka awak padahal mah dihook ge wayah modar mah modar bae sia paeh sia kajeng gua hook biasa bawa ieu awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok geuraan bawa ku sia impus abah impus bawa duit tambah PPJS bah dalam urusan BPJS aku pemerintah atuh sia jual-jual naon heulanan atuh ieu abah besi kaburu keluar roh ieu asa deuk ngangkat-ngangkat bae bawa abah marahnya nah dibere muriang teh ya besi coplok roh hook biasa berarti ka awak ngarah ka anakna wayah paeh tapi lamun urang geus nurut maka Allah ih tentrem paeh tuh jadi cobaanana heulanan ieu aya teh instruksi perang ulah wakat titah perang nyoplokkeun dunia bae heulanan sebab perang mah coplok jeung roh-rohna ulah wakat heulanan tah nyoplokkeun dunia bae heula sakat ya Allah ya Rabbi abdi diperintah ku Gusti Allah titah nyoplokkeun ieu hak batur du fakir miskin tegedeg tebalek demi nurut ke Allah jeung Rasulna taat fakir miskin bikeun ka kiai pangaturkeun fakir miskin abdi mah geus teu bawakan teu kakuat kakait urusan kos kitu mantap jasa teh kadangena itu kenaon teh kiai eta keur ngabangun masjid masyaallah butuh sabaraha kiai gitu teh sababarana mah teu babae deul haranan di imah aya 2 miliar cukup teh kiai keke aing asa muringak bulu ye lain punduk bae nu handap ge ara muringak ye beneran kulik bae ya tah kita nah perintah Allah ati Allah wa rasulah abdi nyoplok-nyoplokkeun dunia geus teh hook tah pake syiar agama Allah karak ati Allah wa rasulah eta nu kos kitu layak dibawa perang ari model kos kieu ulah perang diajak demo bae kemajer mantuh cenah boga pencap bae haji moal ngan deuk bae jak ngeuna nyeun buras mah masa nyeun buras biasa teh sae nyumbang beres geus bawa ka Jakarta biasa kene ayo kene irahanya demo deui paling untung aduh tama kos jelema pidato mawa supirna gagah barang dek balik pajar kiaina supir teh jadi amplop jang kiai dibikeun ka supir jang kiai leutik jang kiai mangan 300 supir ieu ai jang kiai mah 3 juta 4 juta baru datang ka imah kan kiai muka wah kajeun kumaha salah hili kajeun kumaha nanyakeun ka supir kan teh etis masa si kiai nanyakeun ka supir hayang kanyahoana kumaha ye menang 2 poe supirna ngomong deui kiai undangan deui ira deui geus kajawab geus kajawab geus ku aing aduh supir nanyakeun undangan deui bangun sumingrah teh kitu geus kajawab geus berarti sia ye kaya aing mah bebeja tuh sia
jadi teu kudu ngomong teu kudu ku nanyakeun we tah kos Haji Fendi nanyakeun demo deui sumingrah ka harti geus geus teu kudu ngomong geus ka harti asal nanyakeun iraha demo deui bangun kekerot teh gitu tah kos supir nu tadi iraha sih undangan deui abdi siap geus ka harti geus berarti salah mere ka jeung ngomong ih ngaji datang ke mana sih itu sebenarnya Ati'allah wa rasulah sing narurut marane kabeh ka Allah jeung Rasul sok dimimiti instruksi perang ulah ka harta ulah ka nyawa motifna kalimatullahi hiyal ulya kabladiana training heula urang coba tita puasa Rajab memeh Ramadan hok henteu ka nyawa besik coplok bladina eta heula sedekah sunah hok henteu besi coplok kabladi tunakeun nu fardu nu wajib lamun geus dengan ikhlas jeung ridho ingat ka ayat atiullah wa rasulah tah ngeunah dititahna ge wala tawallaw wa turidwanhu ulah ngabalieun aranjeun kabeh ti Rasulullah dengan cara bimukhalafati amri kunyulayan kana parentah Rasul asal nurut ka Rasul nurut ka Allah wa antum tasma'un padahal aranjeun kabeh ngadenge ka Al-Qur'an ngadenge ka pituah-pituah kana nasihat tapi tetep bae ngabalir training kuari matitan usara nunasararuna cekang yang Rasul hei ulah barang beli 2 akad sebab cekang yang Nabi nahan Nabi ansaf kota ini nyegah kangjeng Nabi tina jual beli 2 akad 2 akad loba motifna diantara namun cash mah 10 juta lamun kredit mah 20 juta dilarang ku kangjeng Nabi riba cokra hayo tuturkeun Nabi tetep bae meuli motor kredit jangan ngaji ka Cilongok mentak sorana ge ku aing kadenge lain durut kredit eta motor teh berat ka hareup motor berat ka hareup mobil berat ka hareup teu meunang 3 bulan teu dicumponan berat ka hareup ai maju ka hareup ai berat ka hareup beungeut sia dan lain-lain sebagainya ulah ansop kotain ambalaya mun dijabarkeun malomba jasa urang meuli motor di dealer tetapi urang teu bisa langsung ka dealer kudu melalui leasing langsung ka bank urang jual belina jeung dealer tapi aya orang ketiga bank teu bisa teu melalui bank berarti bank teh eta teh hayang untung di antara nu 2 jual beli nu meuli jeung nu ngajual padahal lamun langsung meuli ka dealer nama cukup 15 juta lantaran melalui bank jadi 20 juta nahan Nabi ansop kotain karasa ku sia di akhirat bakal dibeulung sia ji emang kumaha gitu cenah aya kiai itu nu ngahalalkeun aya dalilna pantogeun kiai kos itu pantogeun geus ulah make ngadu dalil ulah cekel huluna ieu tihang dreg caknya ieu golan Nabi ye tihang ye golan Nabi ye jeger je atuh beulah hulu aing daripada dikanarakakeun sia jeger beres ieu ulah ngomong jai lah ieu cenah aya jamul jawamean legleg sia jamul jawame teu bisa sanajan masalah mukhalafah ikhtilaf mu'tamadna tetep hal jih teu kumaha atuh aturan-aturan kuari kos karar itu deh kumaha urang melalui kos kitu bae dibuat sedemikian ku Yahudi supaya milu ke urusan riba sok murnikeun moal kebal urang pararae
mal kebal urang pada komo nunggu suisan malah tau geus tah mah teu kudu ngitung bulan jeung minggu dan lain-lain sebagainya. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Rasul padahal manjeun teh geus ngadenge ka Al-Qur'an. Tiba heula ge urang geus ngadenge eta bunga bang teh haram tapi kunaon maneh ngabalieur euy. Wala tawallaw anhu. Ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi teh nyahoeun Kangjeng Nabi teh hihiberan. Heuh tak haji. Heuh cak Kangjeng Nabi. Heuh kemakanan mah sering tapi terus bayar pakai duit bang. Cak Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi bisa jadi keseruan. Wih, itu mah bahasa putak sarua. Tuh. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Urang geus ngadenge ku ari dua akad haram riba tapi tetep bae urang ngabalieur ti Kangjeng Nabi deuk iraha ati Allah wa Rasulahna. Deuk kumaha? Ayo. Sia deuk datang ka mana? Berbeda puasa mah datang ka kuari teu daek sasalaman tolol teh coba. Aing ngridit mah terus gedean mana jeung ngridit. Ya Allah, geus urusan ibadah geus urang plong-plongkeun kumaha? Nyararana bae geus kumaha jan deuk ka Allah ieu sarua pagoboga dalilna tah riba urusan gusia. Ati Allah Rasulah. Urusan da gusia. Wah, ki uci mah teu nyahoeun bae. Aing nyaho dalilna ambalayah di aing. Tantogeun. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Gara-gara nama kiai yang boga kedudukan aya di partai pangbahaskeun cak pemerintah ta urusan eta batur ngaharam-haram coba ku sia halalkeun ke sia ku aing dibere kedudukan atawa sia ku aing ge dibere duit hajunya naneangan kitabna nu haram jadi halal tak kiai partai mantap ku Allah teu dibere berkah ge cabut ku Allah keberkahan ilmuna walah wahuluh nyanana marah bae nu aya suzon bae ka batur nyana geus teu kapake lantaran kapake nah ku itu ku ari ku itu geus teu kapake ku masyarakat geus henteu tinggal nyana bae mamarahan bae nyekelan kokoprak bae paling ngoprak kan naon kotok ulah kitu cenah kiai aing kitu bae aing mah nu geus banggeus maksudna sieun encan sing hade kitu maksudna wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ngadenge Quran tapi sia teu ngadenge teu galingsi ngadenge pitutur ki pudoli mah diondang deui tapi teu didengekeun ku nyana horeng kiaina ge kitu ieu wa antum tasma'un Quran wal mawa'iz wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un ulah raya lanjeun kabekos jelema-jelema nu ngomong nama di hareupeun Kangjeng Nabi sami'na ai kudu nama wa ata'na ai ma wa hum la yasma'un di hareup ngomong samina padahal mah teu pernah ngadengekeun si mata damburin wa ti'adzin jadi sarua jeung samina wa asaina di hareupeun mah sumuhun kaluar bae ti hareupeun Kangjeng Nabi tidak di hareupeun kiai manun muhun geus kaluar bae ti kiai tidak ieu ulah kos kitu loba tak kos kitu emang saha eta kiai nu kos kitu wa humal munafiqun awil musyrikun eta teh jelema munafik jeung jelema musyrik karari itu dipayunan Kangjeng Nabi masami'na tapi geus kaluar ti Kangjeng Nabi ma asaina wala tasma'un teu ngadenge
musyrikun gak diharapan Kangjeng Nabi mah sami'na geus kaluar berarti Kangjeng asoina tuh ulah keur baheula bae ja Kangjeng Nabi mah teu maot urang tekadkeun Kangjeng Nabi mah teu maot apaleun Kangjeng Nabi mah urang kuari keur kukumpulan di dieu emang Kangjeng Nabi teh apaleun ningalieun geus atuh urang teh kudu sami'na wa ata'na ati Allah wa rasul nurut abdi nguping abdi bade nurut sakumaha nu diutarakeun ku Gusti Allah melalui Al-Qur'an dijabarkeun oh horenganan riba teh kos kitu haram abdi ngadenge abdi bade nurut nu enggeus ku abdi bade dicoplok-coplokkeun moal di deui abdi bebersih oh bener cak Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na oh kita ngazakat deuk abdi ngazakat sami'na wa ata'na oh abdi demi syiar tuh masjid sami'na wa ata'na perang siap sami'na wa ata'na cak Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun innallaha ma'ana kasidina Abu Bakar naon bedana kuari ge cak Kangjeng Nabi sarua maneh teh bareng jeung kaula innallaha ma'ana kula bareng jeung anjeun Allah bareng jeung anjeun maneh duaan Allah katiluan maneh tiluan Allah kaopat maneh sapuluhan Allah ka 11 maneh sarebuan Allah ka 1000 hijina dina harti terus-terusan Allah bareng jeung urang kanyahoan jeung rahmatna jeung bantuanana kok cenah urang elehan bae motifna henteu kalimatullahi hiyal ulya lain sabilillah naon atuh sabilil kursi wa sabilil jabatan atau sabilil kursi wa sabilil jabatan geus cak Allah leupas atuh ti aturan aing Allah kumaha sia nafsu sia tah mah kos kitu Allah gua sia sok mantak pas ini lah Muhammadiyah NU pas ini HTI pas ini dan lain-lain sebagainya pas ini sebab naon nu masinikeun naon aya bae meureun nu bener nama buah HTI buah NU buah ting Muhammadiyah buah Khuruj buah FPI dan lain sebagainya ngan pas ini masinikeun sabilil kursi wasabilil jabatan wasabilil ujung-ujungna mah cenah kieu sabilil duit eta lah tapi meureun aya nu bener nama ngan teh ya urang wallahu a'lam teh ulah maksudna datang ka masinikeun soal kos dipasinikeun kajir kos jelema deuk ka Allah kemudian diaromongkeun biasa tah kos kitu mah kajir sadaekna sia ngaromongkeun aing bae ke kajahoan di akhirat beres nih nyahoeun bae nya nah iyalah wala takunu urarek araya anjeun kalladzina qalu seperti jelema nu ngamrong-ngaromong samina wa hum la yasmaun dongeng nama kieu dititahan nurut ka Allah jeung ka Rasulna tapi eta musyrikin teh ngomong ka Kangjeng Nabi kafirin teh ngomong ka Kangjeng Nabi Muhammad maneh teh cenah hayang dituturkeun sebab maneh teh cenah utusan Allah Nabi Allah tuh coba nunggeus pae Qusay bin Kilab terbunuh Abu Jahal terbunuh Sufyan terbunuh coba hudangkeun deui nyana lamun hudang engke nyana ngomong euy tuturkeun Muhammad ku aing ge karasa gara-gara teu nuturkeun Muhammad aing disiksa tah tuturkeun Muhammad sebab Muhammad teh nabi Allah tah coba kos kitu Muhammad hudangkeun coba nu paeh goblok teu coba tolol eta pamentana pohara jasa Kanjeng Nabi dipentak itu kumaha lantaran waktuna geus be aku wallahu alam bisawab.